Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat pengisi zaman anu semakin edan-edanan, bahkan kanu ngajawab salam ka bawa-bawa edan, anu padahal lapad assalamualaikum termasuk kana min jumlatid doa, anu padahal lapad assalamualaikum termasuk kana min jumlatid zikri, identik kana ayat Allah innal insana fi kabad. Likulli fardin min afrodil insan, di setiap-tiap jalema anu kumelendang hirupna di alam dunia pasti hayang bahagia embung sang, hayang cager embung ger, hayang kabayar hutang embung boga hut. Simpri bados mohon jawab salam anu sakompak-kompakna lillahi kalimatillah. Lamun aya parawan aya nu tengah jawab salam pribados doakeun mudah-mudahan balik di dia menang kabogohna aki-aki peok. Ai pamudana aya pamuda anu tengah jawab salam pribados mudah-mudahan sim pribados doakeun mudah-mudahan balik di dia menang kabogohna nini ompong. Begitu pula ibu-ibu lamun tengah jawab salam pribados doakeun mudah-mudahan balik di dia salakina kawin deui. Aminan bah. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usian dan salah kena kawin dari. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khairan basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah wa qala nabiyyuna Muhammad wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man 'azzama li maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya ila bil iman. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para qiyai, para asatid, para ustaz wal hutajah, para kiai, para kasepuhan, wabil khusus guru-guru orang sadayana anu tetiasa disebatkan hiji per hiji namina, anu insyaallah dengirangan rasa hormat sim pribados. Mudah-mudahan guru-guru orang sadaya ku Allah sing dipasihan panjang umur anu barokah, amin.
disehatkan dohir batina, amin. Dipasihan tambah-tambah kemuliaan sinareng kahormatanana, amin ya rabbal alamin. Tahilap para ibu bapak para jamaah sadayana anu sami sangat-sangat kusim pribados dipika hormat anu terbiasa disebatkan hiji per hiji namina anu insyaallah dengirangan rasa hormat sim pribados. Mudah-mudahan ibu bapak para hadirin jamaah sadayana ku Allah sing dipasihan tambah-tambah kemuliaan sinareng kahormatanana, disehatkan dohir batina, dipasihan milik rizki anu halal barokah, amin ya rabbal alamin. Tahilap ke aparatur pemerintahan sipil militer atasan maupun bawahan dari tingkat lurah nepi RT RW staf jajaranana anu tetiasa disebatkan hiji per hiji namina anu insyaallah dengirangan rasa hormat sim pribados. Mudah-mudahan pamarentah urang ku Allah sing dijadikan pamarentah anu adil atur amanah sing dipasihan kalancaran dina ngajalankeun ka pamerintahanana, amin ya rabbal alamin. Oke, teristimewa ke para panitia penyelenggara maulid anu sami sangat-sangat kusim pribados dipika hormat. Mudah-mudahan para panitia naon anu parantos dikorbankeunana baik kanagana, baik hartana, baik pamikiranana, mudah-mudahan sing dihasilkan maksud sinareng tujuan para panitia, amin ya rabbal alamin. Langkung tipayun mangga urang sasarengan manjatkan puja kalih puji tasyakur ka Allah nu maha ghafur, puja ka Allah nu maha kawasa anu mana parantos masihan ka urang mang pirang-pirang nikmat diantawisna nikmat anu kacida ageuna nyatana nikmat iman sinarang es nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islam. Ibu bapak sanajan profesor kotak anu ngitung kana nikmatna Allah moal mantak bisa kahitung, insinyur moal bisa ngukur, tukang buuk moal bisa ngukur, tukang bubur moal bisa ngukur kana nikmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, identik kana ayat Allah, andaikan lautan dijadikan tinta, ranting-ranting dijadikan pena, daun-daun dijadikan kertas, kita nulis rizki Allah anu parantos dipasihkan ka urang, la tuhsuha, moal mantak bisa kahitung, moal mantak bisa kaukur. Mantak wajar urang sebagai hambana untuk mensyukuri nikmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat miwasalam Allah mugia dilimpahkan ke junjungan alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabatna, umumna rauh ka urang salaku umatna. Mudah-mudahan urang salaku umatna kenging syafaatul udma di mantena di yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi iya urang kampal alias kumpul kanggo mieling kelahiran Kangjeng Rasul. Numawi tisim pribados mual panjang lebar nyarios make judul nyariosna. Engke lamun make judul teh nyariosna nyaho mana jahat mana jagoan. Hajunaon cenah judulna maulid. Wengi iya urang bagi dalam tilu cah-cahan tidak bersambung. Sambung kenana kebe jeung taun hareup. Cah-cahan anu pertama pengertian maulid, nu kadua hukum maulid, katilu motivasi muludan. Cukup tilu bae mun kaburu, mun teu kaburu mungkin urang sejena urang sambungkeun taun hareup. Biar penasaran ditah ngondang pribados deui. Cah-cahan anu pertama pengertian maulid, ulama mengatakan takrif, pelajar mengatakan definisi, muntek santri nama dhobit,
muncek orang Cikande nama posku mahasih nu di aranan muludan tiap tahun muludan tiap tahun muludan tiap tahun muludan aju posku maha muludan aku pos ieu cenah urang bahas kuari seorang ulama anu ngaranna Imam Abdurrahman bin Abi Bakar. Beliau mengatakan pribadinya disebut keajaiban dunia. Mengapa Imam Abdurrahman disebut keajaiban dunia? Sebab karangan kitabnya lebih dari 700 jilid. Beliau orang Palestina, dijajah hutang korak Israel ratusan tahun daleh ta Palestina. Moga-moga Israel Allah sing dihancurkan. Amin. Ya Rabbal. Terus. Atuh aja nangis. Ku hebat kata Imam Abdurrahman, begitu hebat orang Palestina, makana Israel sianan. Sabab orang Palestina otakna gagah-gagah. Di antarana Imam Syafi'i berwaktu dihamilkan kudu jadi ibuna ditaros Imam Syafi'i. Ulah aneh jawaliya. Gunaan saaneh-aneh wali mah ngabogaan karamat, lamun rasul ngabogaan mukjizat, lamun wali ngabogaan karamat, lamun kiai dan orang soleh ngabogaan maunat, mun orang nama ngabogaan busiat. Da urang mah jelema biasa. Mangkat lamun di akhir zaman aya jelema nu ngaku-ngaku wali juri, wali setan. Wali ngaku-ngaku wali, naon kitu wali, kumaha kitu takrifna wali, man tawalat ibadatuhu wan qata'at maksiatuhu. Nu ngaran wali mah jalema anu terus-terusan ibadah ke Allah, kepoho sadetik-detik acan ka Allah, wan qata'at maksiatuhu jeung talak belok talak maksiat ka Allah. Iyalah wali. Jalema wali manggi aneh saeutik percaya dia kadukun tolol sia hirup. Lebih percaya kadukun tibatan ka kiai mah geus dak menta syariat mah cenah ulah kana kiai mah angel lila kamanjur laas doana ge alabatan kerupuk da doa kiai. Hai bo Masya Allah iyalah maulid kumaha eta. Ketika Imam Abdurrahman mengatakan dalam salah satu karangan kitabnya, beliau masih takrif mahwal maulid, mahwal maulud. Cuma cocok ada eta mah. Arek mahwal maulid, arek mahwal maulud. Mangga. Lamun cek santri mah isim zaman jeung isim maf'ul. Dina lapad walada yalidu lidatan wa waldan wa maulidan. Bahwa walidun wa zaka mauludun. Maulud. Dari orang Cikande nama muludan. Mudah sabah sungut nama raronyong kos belut ya itu yang muludan. Kumacek Imam Abdurrahman mahwal maulid wa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a minal ayat thumma yumaddu lahum dhimatun yaqulunahu wa yansuribuna min ghairi ziyadatin ala dzalik. Cek Imam Abdurrahman mun ieu acara yang disebut muludan wa ijtima'un nas hiji kudu kumpul manusia. Alhamdulillah. Ibu-ibuna aya, bapak-bapana aya, pamudana aya, guru orang kiai-kiaina aya, pajabatna aya, parawana aya, nini-ninina aya, ranggana aya. Alhamdulillah. Dan iya panitia kudu ngarti sebenarnya mah mun ngayakeun muludan model kieu mubalik nang ora keneh parawan dihareup kitu kudu nama rangga pertengahan aju eta cenah nini-nini teuneun bae di tengah sawah kunal jangan heuheurin bener. Alhamdulillah kumpul sadayana ibu-ibuna aya, bapak-bapana aya, pamuda-pamudina aya, santriawan-santriawatina aya. Ngan waktu, poe, tanggal, tahun, bulan tidak menjadi soal. Kapan saja iraha bae asal diniatan hiji kudu kumpul manusia. Cuma setiap kumpulna manusia disebut muludan. Sebab iya kuari di pasar Pandeglang rame keur muludan lain.
Eta di hotel-hotel rame, komo ke tahun baru mah rame, kumpul mah kumpul di hotel-hotel, rame mah rame, kermulu dan lain. Kangkung kang, genjer neng, nangtung kang, nonggeng neng, begitu disebut muludan. Maka bisa saja disebut muludan asal diniatan hede kudu kumpul manusia. Cuma setiap kumpul na manusia disebut muludan. Hiji tah beres. Mukaduana cek Imam Abdurrahman, mudia acara yang disebut muludan. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Kudu dibacakan ayat suci al. Tadi atos ku qori guru urang masyaallah anu sakitu ngeunaheuna. Mudah-mudahan urang sadayana sing dicucuran rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Belo wa riwayatil akhbaril waridati fi mabda'in amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun ieu acara yang disebut muludan kudu dibacakeun, diriwayatkeun biografi, sejarah jeung akhlak perjuangan Kangjeng Rasul. Walaupun sakelumit sanajan saeutik, insyaallah kin ku guru urang dibahas. Muka opatna wa ma waqa'a minal ayat, bagusna ayat anu dibaca ku qori, aya bagus jeung aya leuwih bagus, ngeun teu ngurangan kana pahala maca Al-Qur'an. Ngeun bagusna ayat anu berkait dengan maulid. Ieu mah cek Imam Abdurrahman. Nu kalimana summa yumaddu lahum zimatun yaquluna huwa yang sharifuna min ghairi ziyadatin ala zalik. Ieu mah urusana panitia. Ya panitia, mun ieu acara yang disebut muludan ya engke bila mana ieu acara beres ditutup ku doa terakhir ya engke panitia kudu nyadiakeun kejo, kabeh jamaah kudu diberengatuh sebab teu bisa disebut muludan cek Imam Abdurrahman ge mun bubar teu manggih kejo eta mah nyanggakeun ka panitia, terserah panitia kumaha los. Cek panitia waduh sakilang ieu jamaah loba ieu lain hiji dua jara ruog nyatuna ieu orang Cikande mah. Hei panitia kajen teuing ibu-ibu jeung bapak-bapak teu kabagian ge mubaleg mah kudu nya jauh pribadi di Panegang piraku teu magi kejo-kejo acan. Cek panitia waduh mubaleg laukna ge geus bea keur beurang ku ibu-ibu mencit deui ge ditungguan. Nah bisik barabe atah nage tenanawan pribades mau mobil asupkeun bae kadinya kana mobil tenanawan. Kitu tah nu disebut muludan teh cek Imam Abdurrahman teh. Hiji kudu kumpul manusia, dua kudu dibacakeun ayat suci Al-Qur'an, tilu riwayat Kangjeng Rasul, opat ayat anu berkait, lima bubar kudu manggih kejo. Piraku mengkeuna. Beres tah. Dan ieu teh pendapat diperpanjang deui. Syekh Nawawi anu sok kurang dibacakeun kitabna. Kumaha cek Syekh Nawawi dina kitab Madarijus Su'ud. Santri mah ulah ditanya deui geus apal kabehnya nama. Oh ulah dikira. Santri mah geus apal. Kiai nu maca, santri nu nyoret. Alhamdulillah pang. Bari molor nyoret ge. Mas santren 10 tahun kebegungna naon jam molor bae ieu. Alhamdulillah. Geus mang tenang, pribados ge sarua santri keneh. Ieu mah penting irang diustadkeun ge. Balik ka kobong deui mah, Mang. Balik ka kobong deui mah, dia. Atuh penting irang diustadkeun ge. Kumaha cek Syekh Nawawi, wa'lam annal itina'a fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahsulu bi it'amit ta'am. Wa'lam tanyahokeun ku araranjeun kabehan, sanyanyana memeriahkan kelahiran Kangjeng Rasul bisa hasil ku tilu perkara. Hiji bi'id'amit ta'am, punyeun kadaharan. Eta pagede-gede kejo. Mantap nu ngabuadag nyeun kueh, nyeun ieu, nyeun itu, Masya Allah. Tenang, sedekah bakal diganti ku Allah top share di dunia keneh. Tilu sedekah mah, hiji sedekah maulid, dua sedekah ka guru, tilu sedekah ka indung bapak. Mantap kamuda lamun dipenta ku indung bapak ulah diembung-embung. Naon kahayang indung bikon? Ieu mah indung hiji anak 8. Gering indungan dek berobat. Anak eueuh hiji acan anu mere duit. Anak goblok pada kitu tah. Mak
mandek mana aing dek ai masia aing dia dulu. Aduh mah mandek berobatnya aduh masih anak kita kan gajian tiap bulan harap. Aduh kabur modar ta indung sia. Benar Bu, benar. Ibu mah pantek ituan kana anak teh, benar Bu. Masya Allah kana anak teh pohara ibu mah eta ngais anakna berdahar bapana indungna anakna borok-borok teh anak nangising. Kumaha cek bapana? Anak teu modal. Cek indungna si Asep kata cek indungna. Benar Bu, benar. Maka kan pamuda ulah ngalunjak kalau jadi indung bapak. Sagagah-gagahna anak belur moal mahi kana jadi kolot. Ridhollahi bi ridho alwalidain wa suhtullahi bi wasuhtil alwalidain. Ridho Allah aya dina ridho kedua orang tua, murkana Allah aya dina murkana kedua orang tua. Jarah dia kamali songo, jarah dia kasesut kana sanu jembatan, jarah dia tiap tahun kamali wali yang sang doa wali. Eleh kudu jadi doa anak kolot. Doa anak kolot kanu jadi anakna, lir ibarat doa anak rasul kanu jadi umatna. Maka pulang ngalunjak pemuda. Benar. Bahkan sahabat Rasul naros ka Rasul, ya Rasul saha anu dikarunyaan ku kaula indung an. Sade Rasul indung an. Sade Rasul indung an. Sade Rasul karak bapak an. Ibu tilu tingkat derajatna dibanding bapak. Maka ayat syairan ayatin qasidah di dia ayat ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung menyusui dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu kaulah manusia yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Mantap ulah ngalunjak kanu jadi indung bapak. Kembali deui eta bisa hasil kumuludan bunyeun kadahareun alhamdulillah. Nu kaduana cek Syekh Nawawi bisa hasil muludan wa qiraatin maulid sallallahu alaihi wasallam kalawan maca kitab Al-Barjanji, kitab Duror, Marhaba, niat maulid hasil. Buka tiluna cek Syekh Nawawi mun hayang hasil maulid bi qiraatil Quran kalawan maca kitab suci al. Sok bapak-bapak balik di dia maraca Quran. Jauh orang mah duit teboga pakaian tegablek bapak-bapak terehmon. Bapak-bapak terehmon. Nek mawa naeun jaga. Maraca Quran. Pesantrenkeun ka ustad anu terdekat di dia. Belajar Quran. Sebab diantara orang anu hadir khairun nas atba'uhum linnas khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sagagah-gagahna jelema anu daek guru keur maca Quran jeung daek belajar keur maca Quran. Maka ulah dilalaurakeun Bu Pak maca Quran teh. Kesawati kual indung Bapak ngajaran oke lebih mementingkan ilmu umum dibanding ilmu agama. Lekan sia teh ngaji mah bisa dileg-leg utang korak sia geus mendingan gawe ka Jakarta geus mendingan sakola lurur tenanan silahkan sakola lurur silahkan gawe lurur tapi utamakan dulu ilmu agama. Silahkan anak ibu pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Jerman, pintar bahasa Korea, tetapi ibu jeung bapak kudu jerit keluar getih mun anakna teu begut maca Quran. Jawab ku ibu jeung ku bapak ketika arek dibawa kenal arek mawa naon jaga akhirat salat
salat urang puasa urang bilang gentong dek mawanan. Iza matamu Adam in qata amaluhu, tatkala anak Adam maut in qata amaluhu, putus pegat kabeh amal illa min salasin, terkecuali 3 perkara. Jadi sedekah jariah, 2 ilmu anu manfaat, 3 anak anu soleh anu sok ngadoakeun ka indung bapana. Mantap nikmat lamun boga anak anu soleh mah. Ketika orang Cikandek anu ninggal misalkan contoh datang anak anu pertama masantren di Binglu, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Datang deui anak anu kadua balik di Pandeglang pasantren namanya nama di Baros. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang deui anak anu katilu ngalahun hulu bapana nepikeun ngomong kieu, bah ucapkeun ku abah naon nu diucapkeun ku aceng ilukeun ku abah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika maut abahna surga geus menanti, alhamdulillah. Coba lamun keboga anak anu soleh, ketika abahna sakarat datang anak anu pertama saha sarkum, aya di sarkum Kusnadi aya eta sarkum datang pertama, bah abah kunaon atuh bubuh tanya ku dia kunaon, abah ngucap bang ngucap atuh ngucap naon aing tolol ngucap atuh ngucap naon. Datang deui anak anu kadua pegawai di Jakarta pohara lain batur mah lain geura diajikeun manehna makalah dipoto heula abahna diupdate kana status we dengan caption, bah lamun abah pae sawah anu kamari digebot ku abah ku aceng arek dijual. Jadi aing pae cek bobokolotna. Heup pae bapana. Datang anak anu katilu pegawai di luar negeri pohara. Sohor behar. Bapana geus sakarat, lainna bapana geus maot, lainna geura diajikeun ieu mah kalah diajak ngobrol. Bah, abah ulah paeh bah, kamari teh abah hayang imah mewah, hayang mobil mewah, ku aceng kuaring geus dibelikeun. Kamari teh abah ngomong hayang uang ratusan juta, kuari ku aceng geus aya dicekel. Wayahna abah hirup deui, kira-kira eta abahna hirup tah moal ku harta. Kira-kira eta abah hirup tah moal ku mobil mewah, ku imah mewah. Mantap dengan jamin seseorang orang bahagia ku harta, bahagia ku ilmu. Mantap pasantrenkeun anak urang. Gas, kesimpulan ada di bulan Maulid, perkuat deui keimanan urang, perkuat deui keislaman urang, pertebal keimanan sinareng keislaman urang. Sebab zaman kuare loba jalema anu teu pararogo, aliran-aliran sesat, agama-agama anu menyesatkan, padahal Allah tos nyarios dina ayat Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam. Sanyana agama anu diridho ku Allah hanyalah Islam. Teu aya deui agama anu diridho ku Allah selain agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam teh luhur. Teu aya deui anu ngaluhuran selain agama Islam. Pantas dina ayat Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Muncek ahli tafsir mah ieu teh ayat disebut ayat am, ayat umum, kahitob kabeh. Rek Islam tah, rek kafir tah, rek Buddha tah, rek Hindu tah, kabawa kabeh. Ayuhan nas, hei eling-eling anjeun manusia kabeh, wa'budu rabbakum, anjeun kudu nyembah ka pangeran anjeun, anjeun kudu nunggalkeun ka pangeran anjeun.
Anjeun kudu ngesakeun ka pangeran anjeun. Saha pangeran urang? Allazi khalaqakum, zat Allah anu tos nyiptakeun urang. Walladzina min qablikum, jeung manusia anu samemeh urang. Siapa manusia yang pertama kali Allah ciptakan, Bu? Nabi Allah wa Adama min turab. Nabi Allah Adam diciptakeun ku Allah tina 7 rupa warna kana. Mantakan jelema barareda beungeutna. Sanajan saindung sabapa, sanajan sabotong, sanajan sadulur salembur sabatur, tetep kana beungeut mah barareda. Mantak ulah sombong, ulah takabur, ja urang mah asalna di benda, pakaya, jabatan, itu hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkuat keimanan urang, perkuat keislaman urang. Ieulah maulid, ciri cinta bukti urang ka Rasul. Amuda ge kitu lamun bogoh kana parawan, ulah ngeun saukur ngomong doang. Parawan ge teu beukieun kana lalaki anu syukur bacot. Aya pamuda aya. Baik pamuda ngomong kana parawan, aku cinta kamu, aku I love you ka kamu, pokona mah I love you. Kira-kira eta parawan daek nerima tangto? Jawab bu parawan, wahai pamuda, aku teh tidak butuh kata I love you, tetapi aku butuh kata qabil. Bukti kabeh ge, begitu pula orang cinta ka Rasul, bogoh ka Rasul. Iyalah bukti ciri cinta na urang ka Rasul. Ngayakeun buludan maca sholawat, bahkan Rasul nyarios man parih habina parih nabi. Sajalma anu bungah dengan kelahiran kaula, anu atoh dengan kelahiran kaula parih nabihi, maka kaula teh bakal bungah ka eta jalema. Sajalma anu geus dibungahan ku Kangjeng Rasul, surga bagianana. Alhamdulillah. Ya ibu-ibu bungah tante ketika Rasul lahir. Bu bungah tante, bapak-bapak atoh tante, saha anu teu atoh, saha anu teu bungah dengan kelahiran Kangjeng Rasul. Bahkan sapangkat Nabi Allah Musa hayang cari umat Kangjeng Nabi Muhammad. Kumacek Nabi Musa, andai kata aing dilahirkeun sameme Muhammad, aing hayang jadi umat Muhammad. Eta sapangkat Nabi Allah Musa. Cinta urang ka Rasul cinta, bogoh urang ka Rasul bogoh. Siap maca sholawat siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Kullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai ibu bapak semua, akankah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam bagja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah rasa gemetar seluruh tubuh, ibu dan bapak tinggalkan jauh. Rasa gemetar seluruh tubuh, ibu dan bapak tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah
Bila badan sudah terkujur, sudah berada di dalam kubur. Bila badan sudah terkujur, sudah berada di dalam kubur. Kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat duhur. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah bila itu tandanya orang kesasar, malaikat maut semakin kasar. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar. Kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat. Sholatullah salamullah lillah. Sholatullah salamullah Habibillah. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Kulit dan daging dipukul menjerit karena tak pernah sholat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah bila di dalam kubur ada ular berbisa, Sujaul Aqrah namanya. Di dalam kubur ada ular berbisa, Sujaul Aqrah namanya. Melilit semua orang berdosa karena tak pernah sholat. Sholatullah salamullah salamullah ala yasin habibillah. Sos tekap sakitu hampura sarebu hampura kepada jamaah sadayana. Sada acan pribados bade mundurkeun diri. Pribados ada sebuah kata, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Sim pribados asal nama anu ti Pandeglang Mandalawangi Cihideung. Asli pribados orang dia mantakan geus asa-asa ojeng orang dia mah jadulur kabeh ieu bener. Jeung panitia dulur kabeh mantakan geus asa-asa. Kumaha aing kumaha dia ya gitu. Dan pribados ngeun bapak kolot pribados orang dia asli nama bapak kolot pribados orang dia hampura sadayana kana bapak kolot ibu kolot sim pribados teh tiasa mampir karompok, tapi insyaallah bade nepangan kana ieu acara nepi ka beres. Sebab pribados uih ti dia langsung uih ti dia langsung uih karompok istirahat jagisuk soalna insyaallah bade ka Cianjur, ti Cianjur bade ka Lampung, ti Lampung bade ka Kalimantan. Insyaallah eta ge mun aya nu ngundang. Sakitu bae kapiatur hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang leuwih nyuwunkeun jampura mun sakirana aya kaleresan eta teh jelas pitulung teh Allah.
mun sakirana aya kelepatan eta jelas dina kabodohan sim pribados. Hadanallahu wa iyyakum ajmain summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.